Assalamualaikum Jang. Ah, panginten abang nganggo serius. Teman ayo nama loba be. Damat cawe amalan panginten abah mah aduh. Assalamualaikum kita diwaler. Poho, dia Jang assalamualaikum. Oh, hampura we da kitu boleh nanya geus be. Boson. Bele. Bocor. Dadah trennya. Tapi itu aja kaki ayam tuh. Mohon. Ya. Sanggup syarat nanti. Sanggup. Gampang aja hayang beunghar mah hiji kudu nyukeun doa ka ibu sareng bapakna. Sagala piwuruk ti ibu sareng ti bapak deui laksanakeunnya. Nah, ayeuna da to vilaku abah di ditambah uinya ditambah balik. Geus atuh mah ditarima nya. Keutnya tahang teh ka dieu kesana teh sok di dieu ujang di sok di dieu. Gitu. Biar teh tujuan teh hoyong beunghar. Ya beunghar cenah abah. Hoyong beunghar. Nuhun. Hoyong beunghar ibu. Insyaallah nu penting kuat syaratnya. Siap ya? Eta mangrupi naon abah saratna? Beda ieu mah rahasia. Atuh Pemenang nyaho anu seje. Khusus kalau datang. Lamun dibejakeun mah berbarunghar kabeh. mohon kita abah mohon aduh. Moal marawa amplop pake ka dieu. Mohon. Asal kuat syaratnya. Siap. Hei. Atau tidak ada bahan sudah wanita Apa adil ge abah teka kumping. Mohon. Nah ini nama kieu teh abah mah bieu syarat anu geus di ucapkeun turunkeun nya. Mudah-mudahan ya cita-cita ucap laksananya geurakeun babah. Aduh. Saurang gak bisa umat terima, gak bisa luas aduh Kunaon gitu abah? dia juga seserahan Paling aya kesalahan mah ngelek-ngegel abah. ayah nu mau hayah ayah nu mau mare Aduh. jika nanti syaratku tadi teh amureun balik deui teu mampu kudu nanti bersyarat kadua teh seperti gitu. Mohon bang. Aduh ya sanes nu tadi ya teh sanes nah sanes nu tadi anu tadinya anu tadi teh beureunan aya syarat di bapak teh kitu kudu nyanak nu kitu da beureunan amin sakumaha anu dicitakeun tadi tadi sok di dieu alhamdulillah tempo heula Coba mah tempo naon segala aya bal beklen aya bal poli aya baik bias lah tampi wae lah tampi. tapi geus nepi encan ka beunghar catai mah pastinya nah gerak uih heulanya nah gerak uih heula alhamdulillah ada sampai ada nah